Rusia, kota St. Petersburg, benteng militer Konstantin. Benteng yeu pikeun potongan artileri ageung diwangun dina pertengahan abad kasaintan. Luar benteng ditangtayungan ku pelat logam. Hiji liang dijeun dina armor beusi pikeun gan barisan mariem jeung mortir. Salah sahiji blok granit murak kaluar. Urang bisa turun. Luhureun logam dilapis ku cat. Tapi di dieu aya blok batu, logam underneath teh diset. Tinggali kana kaayaan lempenggan beusi cieu. Logam henteu karat. Logam teu ancur. Cira baudnu nahan pelat beusi babarengan. Dahuluna baut heksagonal geus sampurna dilestarikan bentuk maranehanana leuwih hiji satengah abad. Liang benang. Piring beusi dina kaayaan alus teuing. Logamna kuat pisan. Iklim disgusting salila sababaraha tahun teu mangaruhan kekuatan logam. Salju, hujan, jeung cai laut ngancurkeun beusi. Strip logam kuat sareng awet. Strips logam yeu nahan blok batu. The strips logam oge dijeun dina abad ka-19. Dina usum haneut aranjeunna dikumbah ku cai laut. Semprot ti ombak neunggeul logam. Tapi logam kuno henteu karat. Sanajan kitu di jero benteng urang ninggali logam lengkep beda. Besi karat pisan. Logam aya di jero ruangan sareng ditutupan ku cat. Tapi produk logam karat pisan. Tinggali yeu keyeng. Gunung pikeun gan barisan mariem jeung mortir. Ancur ku korosi. Karat ngadahar logam. Karat ngancurkeun yeu beusi. Nah salah sahiji jenis logam karat parah dina cet sareng jero ruangan. Tapi tipe sejen logam teu ancur kuap. Beusi yeu rendah karbon. Logam henteu karat dina iklim maritim anu lembab. Tapi beusi yeu lemes teuing. Beusi kalawan eusi karbon low teu tahan beban beurat. Beusi kalawan kandungan karbon tinggi jauh leuwih kuat. Struktur kuat bisa dijeun tina beusi misalna. Tapi beusi sapertos karat pisan. Komposisi kimia beda beusi. Ieu Rusia tina logam kuna stainless.